amal ladina yamdoguna alsinatahu anepon ari jalma-jalma anu hudang dikubur digiringkeun ka masar sabaring ngegel letahna digegel bari gogoakan tapi digegel wae lain ongkos urang kedah kagel letah buru-buru diangkat ieu henteu waya mudlatun ala sudurihim sabari letahna namai nepi kana dada saeta jelema nu kitu keur hirupna sok kumaha fal qasasul ladina tukhalifu aqwaluhum af'alahum eta jalma-jalma tukang pidato al-ladina tukhalifu aqwaluhum af'alahum anu teu akur omongan jeung pagawean kudu anu naon jadi pengajian yang gitu ya kudu anu paruasanya harekan tapi etah teu sagemblengna kitu Ibnu Hajar nafsir dan aya hadis mandala ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, maka yang menunjukkan memperoleh pahala seperti yang mengerjakan meskipun beliau tidak mengerjakan. Eta bertentangan dengan ieu meureun. Bertentangan mantap ditafsir Ibnu Hajar. Keur nyatukeun dua hadis nu ieu, cek Ibnu Hajar nu ieu bener. Lamun jelema ceramah nita batur kieu-kieu teh menan teu tah ieu siksaanana bener anu itu mandala ala khairin palu aju paini jalma anu kana kalusan laju nu dititah migawe cek ustad bu paruasa nya raja puasa ibu-ibu puasa mainan teu eta meunang ganjaran dukeunana itu babalik kumaha kieu cina anu bakal disiksa jelema ngomong teu akur jeung pagawean lamun ngomongna karena cuan saeutik kieu ieu aing lamun ceramah teu kieu bayaranana leutik tapi lamun kieu ibana gede teh aing teu migawe ge tah eta bakal disiksa nu kos kieu eta paham teu aing kieu mah urang di kuliah teu mangbat magani majlis nitah ka batur